Mak. Aduh, gelis, eta ka dieu tasna mau mau gelis. Aduh, mangga gelis mangga. Mak, Nya gelis. ya mah tingali neng mantu naon. Oleh-oleh kanggo emak, yuk jangan buka di pangkar. Aduh, Neng Lia anu gelis bisa bae ngolah teh mate. Kepantesan peuting mate ngimpi orok pi duit teh nya nengnya. Naon hubungan anak mak. Din, ini mah pagawean teh di sawah be, jeung di sawah. Deuh, aya naon kitu Jak? Urang aya kabar alus ya, Din. Duh, aya kabar naon kitu di? Kadi diuk lah diuk. Aya kabar bunga pokona mah, Din. Heueuh, kabar naon? Si gepah heuh mending nareuneuh deui. Lain eta, tapi kabar alus nu kumaha tungguan geus dila. Heueuh, kabar naon nya kehead? Mane masok nyieun jalma panasareun bae. Aya udah jeung kopina teu, mun aya kurang bere nyaho. Aduh, sia mah. Teu beurang teu peuting, nya teu panas teu hujan, ngebul bae jiga kareta senja. Tenang atuh, oleh emosi. Pokona mah pasti maneh ngagelasan hatena mun kadinya mah. Naon kitu? Eta si Lia datang. Tadi ge dijemput aku urang pan. Bisa tuh, aing balik lagi no. Aing produksi bere nyaho kitu bae. Nya tuh. Tuh, hati-hati. Heeh. Nuhun ya. Siap. Ros, nuju di mana? Ros gerak ka dieu karompok ai, aya kabar menegangkan. Ros, sigana mah cacaritan maneh nu disieunkeun teh bakal kajadian. Waalaikumsalam, Ai. Ai, cik atuh ada nelepon teh, salam heula. Mending buru-buru kitu. Aya naon sih, aya naon? Ih, ari maneh hayang apal teu? Si Liapan kakara dongkap di Bandung. Tadi aing ningali di warung Ceela keur meser cocoel. Ria mana? Ros mah teu paham cek aing. Ih, maneh poho sugan. Ari maneh resep keneh teu ka Udin. Hoyong Udina direbut di ku si Lia. Oh, si Dahlia. Ai di mana ayeuna? Geuat karompok aing ayeuna. Tunggu 15 menit deui. Ros rek beres heula. Duh, mau jang kota, ayeuna mah meuni glowing pisan. Bodas nepi ka punduk-punduk. Hooh, Lia, maneh naha tambah gelis wae. Iri urang jadina. Naon atuh nu mesti dipika iri ti Lia? Marane teh dongkap ka dieu sugan niat tambah ada nyinyir wae. Pasti skincare teu beurang teu peuting nya. Ah, cumah atuh Ros, rupa gelis teu bisa gawe majang naon, lalaki ge milih-milih atuh, bener teu. Naon maksudna ari marane teh? Tong baper ih, urang ka dieu teh kangen ka maneh, tos lami teu papendak, jarang ngumpul-ngumpul kieu. Buka ya mah babaturan ka dieu teh. Udah jadi orang kota mah harus gitu sugan, lupa temis kaku. Lieur ih, teu arti maranehna. Bahula teh ayeuna, kitu wae kali teh. Kitu kumaha? Negatif thinking wae. Buka dah, kumaha di kota teh? Atuh ayeuna mah tos mahokeun babaturan nya. Mugi-mugi mahokeun masa lalu oge. Termasuk mahokeun Audin ya. Ih, aya tong kitu. Curhat wae ka urang, aya resep ka Audinnya. Ih, Ros mah, kan Ros teh jadi mantana. Harita Udin putus sareng Lia teh anjeunna pan langsung jadian. Tong sok ngagosip ai. Tos ah, jadi teu enak hati kieu. Tos mah bade euih bae. Kantun ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emak. Damang mah. Alhamdulillah, Ujang Udin pangestu. Ya sakalebet.
Didih ting, cok mau ge ujang udin teh pasti ka dieu rek ngapelan Neng Lia. Ah si emak mah pinter sok ngisinkeun Udin deh. Dia kalebet kasep Lia, iya aya tamu ujang udin teh ka mana bae kitu. Nuhun mah sibuk bae di sawah. Sibuk naon di sawah? Uling jeung tong gerek. Bulan-bulan karek ka dieu sibuk di sawah. Beda si Lia angkat teh tara amangan ka dieu. Mah masono pisan ka ujang udin. Nah ieu ah urang ngobrol panjang lebar. Ayo mangga jang udin. Lia Neng. Aya Aa Udin mangga. Mangga jang ya, lajengkeun emak bade ka dapur heula. Nuhun mah. Damang Neng. Tujuan ka dieu bade nyuhunkeun dihapunten. Ngeunaan masalah naon Rarasaan Aa nah aku dengan tadi ampura santos teh aya nanaon deui. Aa teu tiasa mokeun Neng. Nuhun da anu tiasa nangan nyeri wae sanes. Neng masih ambek itu ka Aa. Itu Neng mah cuma hoyong ngahindar. Tapi Neng teu tiasa ngahindar tina perasaan Neng ka Aa kan. Masalah kapungkur anu tos entos sanes. Jadi Aa teu aya harapan deui. Hate Neng tos peuri asa ditulih-tulih. Batin sedih, duh nyeri kaliwat sakit. Cenah nuntos mah entos. Hayu atuh iwal urang mimitian deui. Sugan teh cekat sakali nyeri. Tong kitu atuh, tong terus-terusan ngarasa salah. Da oge rumasa. Neng mah teu hoyong nyeri hate deui Adatna manusia mah lamun teu mereka nyeri, nya dinya nyeri. Jadi kumaha kesimpulanna? Udin eta mah ieu ngopi heula nya, mah mawa keripik yang sok dileueut nya. Nuhun mak, atur nuhun. Mana keur naon di dieu Jak? Ai, orang kenungan si Udin. Heh, mere kabar teh bener. Bener teh Udin CLBK teh. Bener naon? Bener atuh. Percayaan pisan ka urang teh. Iraha sih jadian deuna. Tadi kak karek pisan. Ayeuna Udinna ka mana? Tunggu orang di teh keur nganter si Udin meuli sorabi. Aya Neng Ai, nuju naon? Biasa teu. Ayo beda nyarios sakedap we. Mangga. Tapi alim di dieu. Aya naon kitu meuni kudu duaan. Aya teu palih dieu. Tos lami aing hoyong kedal. Kedal naon? Sok atuh kedal teh. Aing teu tiasa nyimpenna tos lami. Maksudna nyimpen? Aing boga rasa ka Aa. Rasa aing ka Aa tos lami dipependem wae. Dipendem wae ka meumut aing ka Aa teh. Tong heureuy atuh Neng Ai. Moal nyarita mun aing heureuy mah da aing teh teu keur ngabodor. Tong bingung. Nu penting aing tos jujur. Aing resep ka Aa. Punten, Aa teu tiasa ngajawab. Tong masihan jawaban ku sabab si Lia. Inget si Lia teh ngagogoreng Aa payunan aing. Jak, Tadi si Ai ngomong naon? biasa masalah pribadi. Ayo. Halo, gawat. Gawat naha? Si Lia CLBK deui sis. Bieu aku tos ngobrol jeung si Jaka. Serius ih, Tong gosip. Hoax eta mah. serius ih. Kewengi aku ka rumah.
Aya naon ngajak kumpul kieu? Ketumbenannya si Lia, eueuh angin, eueuh hujan, teu biasana. Maksud ngaraneh teh naon ngagogoreng urang hareupeun Audin? Tongkok nuduh bari jeung eueuh bukti. Benar, eta ngaranna fitnah. Dewi goreng mana ngagogoreng babaturan sorangan? Kamu ngagogoreng ke kamar mah. Iya, mana yang nanahaan sih? Teuing datang-datang ngajak pasea. Urang mah teu nyangka kamaraneh teh. Naon sih salah urang kamaraneh teh? Hayang nyaho teu kasalahan maneh naon? Ari jadi awet teh tong alte. Geus nyaho urang teh resep ka Audin. Nah, aku maneh direbut. Nah, Tah dengekeun. ai, maksud maneh naon? Maneh oge kan nembak ka Audin. Hah? Ai nembak? Bener gitu ai? Babaturan naon sih lepas hari ya? Mama gak nyamu ya sampai tega makan temen. Ros, maksudnya Geuning tumben neng ka sawah, kangen ka Anya. Maksud Aan naonan sih? Kunaon neng, geuning ambek. Neng nuhunkeun ka Aa teu kenyi ngaganggu Neng deui, peupeujeuh pohokeun sagalana.